Lamun meninggal karena sebagian anak-anak ibunya eta sahabat naroskeun ka Rasulullah, ya Rasulullah naon itu mana nyata jalmi anu abah teh anu ngabalieur. Cek Rasul dijawab nyata jalmi anu taat ka kami. Sing sajalma anu taat ka kami sarua yang taat ka Gusti. Tak kumarnya kurang sadaya, mudah-mudahan kurang sababiat taat ka Rasul teh nyata taat ka Gusti. Man atau nani bakot atau Allah sajalma anu taat ka kami sami we taat ka Gusti. Lamun urang hayang taat ka Gusti Allah ulah cekap urang di sanad dina masalah hakikatna tapi urang ngalangkungan syariat tuntunan alam moal tiasa urang apal kana kewajiban urang ka Gusti Allah lamun tanpa dasarna nyata sumping perkara di dunia Allah. Sebenarnya aya di tanah sana dina saat anu ayeuna sumping wahyu melangkungan malaikat Jibril nyata asal ini pilihan Gusti Allah misalnya dina jamak anu kiwani ngangken jadina nabi asal aya asal aya aya pangigona eta teh jalma teh geus lieur nah margina geus buku Al-Qur'an kumanehna teh sok dibahaskeun dibacakeun raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Pasti ini dia orang yang sentiasa wa bil mu'minina wal mu'minat ya wa kadang-kadang dilun jalma mukmin anu saja kadang-kadang loba pas ya mohon kadang mukmin anu saja kadang-kadang siri baeudan mohon kadang-kadang mukmin kadang-kadang siri nyaeta jelekan mohon biasa lagi kami mukmin jeung siri care mohon aya sok nyarekan jalma mukmin ka jalma mukmin deui kemana dijelaskan segala ayat ini. Mohon. Jalma Islam jeung jalma Islam kadang-kadang urang sadaya. Osok siri urang naon sarios. Sarios keun dina ka